Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji fasal. Alladzi ari perkara yalzamu anu misti itu alladzi lil mayyiti pikeun mayit arba'u khisalin eta opat pirang-pirang tingkah. Gusluhu tegasna ngadusan mayit, wa takfinuhu jeung mungkus mayit, wassalatu jeung nyolatan alaihi kasih mayit, wa dafnuhu jeung nguburna mayit. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji fasal. Aqallul gusli ari pangsaeutikna ngadusan, ta'mimu badanihi eta ngawalatraan awakna si mayit bil ma'i kalawan cai. Wa akmaluhu jeung ari pangsampurnana itu guslu ayyagsila eta yen ngumbah si jalma sau'ataihi karena dua gogorengna si mayit, wa ayyuzila jeung yen ngaleungitkeun si jalma al-qadra kana kokotor min angfihi tina irungna si mayit, wa ayywaddi'a jeung yen ngawuduan si jalma hu ka si mayit, wa ayyudlika jeung yen ngosok-ngosok si jalma badanahu kana awakna si mayit bisidri kalawan kayu sidir, wa ayyasubba jeung yen ngocoran si jalma alma'a kana cai alaihi kasih mayit salasan kalawan 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji fasal. Aqallul kafni ari pangsaeutikna mungkus saubun eta pakaian ya ummu anu ngumuman itu saubhu kasih mayit, wa akmaluhu jeung ari pangsampurnana itu kafnu lirrajuli pikeun lalaki salasul lafaifa eta 3 pirang-pirang lapis, walil mar'ati jeung eta tetep pikeun awewe komisun ari baju kurung, wa khimarun jeung tiung, wa izarun jeung samping, walafa fatani jeung 2 lapis. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanus sholatil janazati ari pirang-pirang rukun salat janazah sab'atun eta aya 7. Al awwalu ari anu kahiji an-niyatu eta niat. Asani ari anu kadua arba'u takbiratin eta 4 pirang-pirang takbir. Asalisu ari anu katilu al-qiyamu eta nangtung alal qadiri kajalma anu kaduga. Arwabi'u ari anu kaopatna qiraatul fatihati eta maca surah al-fatihah. Al-khamisu ari anu kalimana as-salatu eta maca shalawat ala nabiyyi ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da saniyati dina sabada takbir anu kadua. As-sadisu ari anu kagenepna ad-du'a'u eta ngadoa lil mayyiti pikeun mayit ba'da salisati dina sabada takbir anu katilu. As-sabi'u ari anu katujuhna assalamu eta maca salam. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji fasal. Aqallud dafni ari pangsaeutikna nguburkeun hufratun eta sakedukan. Taktumu anu nyumputkeun itu hufrah raihatahu kana ambeuna mayit, wa tahrisu jeung ngariksa itu hufrah hu kasih mayit minas sibai tina sato galak. Wa akmaluhu jeung ari pangsampurnana itu dafnu qamatun eta satangtung, wa bastatun jeung sabeber tampah, wa yudau jeung dipernahkeun naon khadduhu pipina si mayit ala turabi luhureun taneuh, wa yajibu jeung wajib naon taujihuhu yang hareup keunana si mayit ilal kiblati kana kiblat.